Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum dangu sadayana urang masih kena tiasa patepang dangu deui. Tiasa sesarengan deui sok sanos mung di Jumantara ngalangkungan channel Sisma Bakekok. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang neraskeun dihanca nu katunda dina dinten kamari jejerna sadrah karya Aukok dina dinten ayeuna teh bagian ke-37 nanya. Mudah-mudahan kau ini acara dongeng Sunda teh sing ngajentenkeun panglipur kalbu panggebrahmana hiburan kanggo mitra-mitra sadayana di mana wae ayana di sekolahna di siklukna anu sami-sami mikat cinta tur mika resep kana seni budaya Sunda etang-etang memulai seni urang seni tradisional Sunda. Mitra pada teh nyangkolong tingkana waktos mangga atunya urang dilajengkeun wae dongeng Sunda teh wilujeng ngadangukeun wilujeng manco dina hapena sewang-sewang. Prung. Para mitra kaum dangu sadayana. Pitria anu diuk harita disetukeun meja disetukeun laptopna di kantor. Ada ngahulang lain ningali berkas atawa naon ijung itu ieu. Ngadona nangkep fotona Jaki anu kabeneran foto Jaki disimpen kudu jadi bapana di dinya. Jaki, hapunten Pitria Kang. Foto Jaki diusapan diteuteub bekilila neteup puruluk panon Pitria harita ngecelakeun Cipanon ngarasa sedih manehna geus ngarasa dosa kanu jadi mantan salakina lantaran gara-gara manehanana nyieun kalakuan anu nirca ninggalkeun Jaki jeung Randy nu antukna dimanfaatkeun oge ku Anto anu ngajadikeun dirina bubar rumah tanggana jeung Jaki. Segala gara-gara aing. Lamun teh mah ayeuna Kang Jaki masih kena jeung aing. Kacida pagjana meureun aing. Cek Pitria harita Cipanon juuh itu bisa dibendung. Berkitu harita trok panto anu ngetrokan Pitria gura-giru harita nyamar tisu nu aya dina meja ngusapan panon supaya tong katingali beus. Asup Cek Pitria bos karyawan mangrupakeun staf teh asup. Bu Pitria, punten kanggo tanda tangan ieu. Sareng sakedap di balai meeting, Bu. Meeting jam sabaraha? Tabu 10, Bu. Siapkeun segala rupina berkas-berkas rencananya. Nuhun, Bu, siap, Pak. Siap, Bu. Cek eta karyawan mangrupakeun staf manehanana. Pitria harita nyimpen foto Jaki dina meja lalaunan supaya terus bisa katitip ke manehanana. Leungeun-leungeun lentikna harita ngageserkeun keyboard dina laptopna. Ningalian data-data kanu geus asup dikirimkeun kana email. Sanggeus kitu Pitria oge ningali jamna. Anu sawaktu sagedeung deui memang dijadwalkeun kudu meeting. Pitria anu geus ditungguan ku sekretaris. Nya kitu deui Padandi mangrupakeun sekretaris nanti asisten pribadina. Harita oge sarua geus nungguan. Bu Pitria. Mohon, Pak. Mangga. Sekarang di meeting, Bu. 5 menitan deui. Mangga ayo tuh. Berkas-berkas itu disiapkan. Atas, Bu. Cek Padandi harita bari mawa berkas-berkas anu teh mongkeun ka Pitria. Duanana harita leumpang
Padandi nuturkeun ka Pitria anu leungka lempang tegak tapi pinuh karisma jadikeun karyawan anu kaliwatan harita cempe diri ibarat gaang anu katincak. Barang asup ka ruang meeting geus katingali sabaraha urang staf anu nungguan. Sanggeus kitu teu loba talangke Pitria langsung manehanana meeting nyaritakeun itu jeung ieuna pengalaman naon anu bakal ayeuna dipaju jeung sajabana setengah jam Pitria geus kaluar deui. Saterusna Pitria harita kaluar ti kantor. Nu maksudna Pitria tangtuna meureunan arek neangan dahareun pikeun manehanana atawa sangu lah intina mah. Pitria naik kana mobil terus nyemplung ninggalkeun eta pitempatan. Aing kudu ka mana cenah ieu? Kunaon rasa bingung wae aing teh kunaon nya. Pitria harita pikiranna sainget wae kajaki anu ayeuna keur aya di Jawa cenah. Jaki lamun aya telepon aing mah ada telepon. Tapi dah memang eueuh. Cek Pitria harita teuing kunaon pikiranna make jeung inget we kajaki nganteng pikiranna rasa cinta rasa bogoh. Anu baheula pernah sirna teh ayeuna maruncul deui. Nangan kenangan manis na jeung Jaki. Harita katingali deui lengeh Pitria harita seueur. Tekung sira Pitria ngabelokeun mobilna ke belah kenca asup ka salah hiji restoran anu aya di daerah Bandung. Palamitra cag urang tuna lalampahan Pitria anu ayeuna geus teteg jadi direktur di perusahaan anu jadi bapana. Kacaturkeun deui Jaki anu aya di Jawa. Kurang leuwih sabulan meureunan Jaki ayeuna di Jawa. Sapira anu geus aya peningkatan signifikan. Anu ayeuna sapira geus teu diuk di dina kursi roda. Sapira jelas geus bisa leumpang, sanajan leumpang masih kena ngarayap talaunan can wati gancang. Tapi ku kitu oge Jaki ngarasa bungah na karana. Rasa atoh lantaran pamajikan anak ayeuna geus bisa leumpang sanajan can normal. Pas sore Jaki anu diuk karita jeung Sapira. Di salah sahiji rumah makan anu aya di daerah Jawa. Nyetana di daerah Cangkreplor. Deket pasar, deket jembatan anu mana ngemat eta jembatan teh deket kacida pisan endah katingali. Jaki. Mohon gelis. Sapira kangen hayong ka Bandung kan, yang uhui. Akang ge sami puguh ge hayong ka Bandung. Tapi dah hati kumaha ada sabar gelisnya. Antosan sakumaha instruksi Pak Haji. Ras akang kumaha pada malah di ditu. Dan baik. Akang masih aya kampeng kapanan. Aya danu anak buah di dari itu. Akang terus percantun ke kasadayana di itu. Naosnya kangnya? Naon? Akang mah tos tiasa mercantunkeun ka jalmi, tos percanten. Memang kurang teh dakat percanten ke jalmi. Kami bade percanten ulah asa. Sapira mah tidak bisa bingah nah, biasa jantan istri akang teh. Memang iya nu dicita-citakeun ti Sapira. Akang oge memang beka cinta ka Sapira teh kapungkur. Tapi dah aduk mahakeun kapungkur ka terang nyalira akang kaduh Pitria. Sanajan Pitria kawas kitu ge akang tetep we tetiasa ngadua dina waktu sarita. Pargina mina di dua papan pasti panginten aya kitu aya kieu. Kang. Kang. Kumaha mi Pitria hoyongan ka akang deui ayeuna. Bari ningali dina situasi lagi geuningan seperti kitu. Sapira ulah sok ngemutan anu teu. Nuntos mentos.
Aya ayeuna tos gaduh suami, tos gaduh anak, manyarek kacau deui hirupna. Nya supamina ieu mah. Tos sok neruskeun kitu ah. Sapira harita ngaleneh kana awakna Jak. Kacida pisan bagja tur bungahna keur manehanan. Komo ayeuna bari jeung dibarengan ku cager. Sapira anu netep seukeut ka Jaki, anu nampeun akarana. Kunaon netep ka Akang. Akang janten suami teh anu bijaksana, sabar, sadrah nya sagala rupina. Mantak ayungjun dina sagala rupina Kang. Mudah-mudahan we atuh salawasna kieu. Amin. Wih yuk, tos tenda. Mangga tuh. Sanggeus kitu duanana harita cengkat. Sapira anu dipayang ku Jaki teu wani ngalepaskeun Jaki teh. Lantaran Sapira anu dikatingali dina leumpangna oge anu can gancang kateyepan keneh. Duanana harita sanggeus mayar nara naek kana mobil di parkiran. Sanggeus mayar ko parkir. Belesur harita mobil ini tinggalkeun eta pitempatan. Teu katingal 3 pengawalna, Danu jeung 2 anak buahna harita nuturkeun. Mana-mana Jaki tangtu dikawal. Lain sieun itu sieun ieu. Tapi sok sieun aya masalah jeung Sapira. Masalah perlu pertolongan atau kumaha. Eta nu dipikirkeun ku Jaki jeung Danu. Heuleut sababaraha menit teu jauh ieu. Mobil geus tepi deui ka imah kontrakanana Jaki. Imah leutik tapi bersih tur mungil. Di hareupna aya balong. Eta imah teh manigeunaheuna karanan katingali. Jaki harita parkirkeun mobilna. Curut. Jaki harita turun, bisa terusna lumpat. Pikeun mukakeun panto jeung Sapira. Sapira harita napakeun suku kana tembok. Dipayang ku Jaki ayeuna mah teu kudu dipangku. Duanana ararasup ka jero imah. Sedengkeun Danu harita diuk di hareup. Dibaturan ku anak buahna. Jaki anu arasup langsung ka tengah imah kek diuk dina kursi. Sapira. Sakadap deui magrib. Kang. Bade ngademel kopi. Wis ku Akang we. Wis ku Sapira. Nyumpieun atuh Sapira. Salami Sapira rumah tangga sareng Akang. Sapira teh can pangademelkeun kopi kanggo Akang acan. Sapira. Akang teu nuntut ka dinya. Wios. Akang ridho. Akang ridho tapi Sapira asa teu ridho kah? Akang kedah itu ieu teh nyalira wae. Cek Sapira harita merengut. Emang kiat gitu Sapira ngademel kopi. Insyaallah Kang. Bi. Rojo si Bibi. Mohon Pak Jaki. Canak si ya si non ka pengkarjuk. Cenah sahoyong ngademel kopi saurna. Non bade ka dapur. Mohon Bi. Mangga tuh ku Bibi dipayang. Teu kedah Bi. Abdi tiasa. Cek Sapira harita. Bari cung nangtung harita. Memang Sapira geus katingalina Jag-jag terus leumpangan pedah teu gancang. Jaki anu netep seukeut ka Sapira anu ngagiplek init ka dapur. Renghap hatena ngarenghap. Aya rasa bunga celak cimanona harita ngecelak. Alhamdulillah ya Allah. Sapira geus sehat geuning. Sanajan 100% sehat. Teu sia-sia. Aing ubar teh. Alhamdulillah ya Allah. Cek Jaki harita beri namprakeun deungeun.
Sapira anu di dapur hari tenangtung urat tereret kakenca kakatuhu nya ge manehna di dinya kakara geus sabulan tapi Sapira teu apal dapur teh belah mana. Ayeuna geus aya di dapur dibawa ku si bibi culang cileung neangan di mana kopi di mana gula di mana itu jeung ieu. Bi, kanon, hari kopi nanti disimpan di mana? Oh iya, paling di kopi madu hapunten pisan ku bibi tadi siapkeunnya. Bios. Cek Sapira harita. Si bibi nu nunjukeun harita dicokot ku Sapira teh kopi teh. Sakalian jeung gulana. Sedengkeun gelasna disadiakeun ku si bibi harita. Sapira anu ngacetrekeun kompor naheur cai jang sakopi. Urut sababaraha waktu Sapira langsung nyicikeun eta cai kana kopi kana gelas. Sanggeus beres make tatakan. Biasa non kapayunkeunana. Biasa bi. Ayo bi. Mangga non. Si bibi anu ngicrik tukangeunana lalaunan sedangkan Sapira anu leumpang bawa kopi. Sapira sanggeus nepi ka ruang tengah katingali Jaki anu keur ngucal HP harita. Jaki. Sapira biasa Biasa Kang gitu buktosna. Jaki harita ngareret kasih bibi. Mohon Pak Jaki. Segala nanya lira pugu ge. Alhamdulillah ya Allah. Makasih men kok di dia ya. Be kopina. Cek Jaki anu namparan harita kopi. Nu saterusna Sapira ge diuk digigireun Jaki. Kopi hari tadi angsigan ku Jaki bari peureum. Aduh nikmat. Cobian heula Kang beli pait teuing. Kopi pait teuing. Wios. Margi. Manisna aya di Sapira. Pasti tas ngarayu kitu teh. Cek Sapira bari imut. Si bibi barang ada Jaki kios kitu areng sungareos harita bari nyikiki. Si bibi ini ka dapur deui we, si bibi mah kagoah. Pikeun masak itu jeung ieu. Sapira anu ngarasa bunga. Geus mampu pangienkeun kopi jang Jaki. Jaki anu nginum kopi disuruput kalaya nikmat jiga nate. Menang istri tercinta. Meni nikmat tekeranan. Jadi ya, Sapira. Alhamdulillah nikmat Kang. Pemitin nikmat. Sapira beuring ngadamel deui. Ya ge kacida bisa nikmat. Ciciren yen aya kenikmatan anu sanesna saurna mah. Mitos ngadamel kopina nikmat. Jadi anu sanesna ge bakal nikmat cenah. Naon teh ya? Naonnya? Ih. Kang masuk gitu. Jaki harita nyawel kana pipina Sapira nu cabe. Pipi cabi harita dicawel menikot tak demadak beureum. Jiga nu gemesna keranan jigana teh. Jaki teh ka Sapira kana jadi pamajikanana. Dek gemes kumaha oge da pamajikanana atuh. Lain batur. Ka batur mah ulah. Waktu anu nyarelek ka peuting. Sapira jeung Jaki nu arampih ka kamar. Di jero kamar Jaki jeung Sapira tinggareunang we ngobrol. Si bibi anu ngaliwat harita nempokeun ceuli. Teh can barobo geuningan dunungan teh. Cek si bibi harita beri buru-buru ini. Curiga kanu dunungan kanu jadi dununganana padahal mah Jaki keur tibah ngobrol we jeung Sapira anu memang can aya pitunuh. Pok Sapira harita ngomong lalaunan ka Jaki. Bari nyangigir. Sedengkeun Jaki anu ngajepat harita nangkarak. Sapira. Cek Sapira harita bari nyangigirkeun awak. Naon Kang? Pami Sapira parantos sehat akan bade pakaulan. Pakaulan naon?
Akang hoyong ngajak ke Sapira ke luar negeri. Ke luar negeri? Emang mereka mana gitu kah? Hoyong mah ke Jepang. Yakin Kang? Insya Allah. Kami Sapira pernah sehat 100%. Pada naon? Ya, rahasia teman. Ih, Sapira harita nangkep karena cangkeng Jaki. Sapira jeung Jaki anu teu daek sare kan guntreng we ngobrol. Sanajan teu kalakukeun naon. Tapi salaki jeung pamajikan teh ayeuna geus ngarasa sehat. Jaki ngarasa bunga, Sapira geus ngarasa bunga. Kur sakitu-kituna we nu dilakukeun ku Jaki teh. Lantukna duarana harita reup di sarare. Ti poe ka poe di waktu ka waktu teu karasa Sapira di dinya geus aya kana 2 bulan. Sapira anu geus sehat jag-jag waringkas deui. Tapi ingat karena ucapan dokter. Berarti Sapira ayeuna lamun ngacu karena ucapan dokter geus tinggal 2 bulan deui hirupna di alam dunia. Jaki anu neuteup ka Sapira anu loyo. Lain loyo kada gering. Da jelas Sapira ayeuna nu jag-jag sehat. Kunaon Sapira meni sedih? Cek Jaki harita beri usapan kana buukna Sapira. Anu teu make tiung. Tadi kamar duaan. Kang. Sapira ngarau sedih. Emang sedih kunaon? Basa sih deui Sapira. Bahasa sidi Sapira. Emot kena ponis dokter. Sapira gelis. Daripada sedih anggur ngadoa kana Maha Kawasa. Mudah-mudahan ponis dokter tepung hiasan hungkul. Ulah diabutan. Anu nangtukeun itu jeung ieuna. Metangtosna Allah aja wajal. Urang teu tiasa nangtoskeun itu jeung ieuna. Serahkeun sadayana ka Maha Kawasa. Urang mah kadua we, tapi ikhtiar tah ayeuna teh urang teh bagian tidak ikhtiar. Terapi bagian tidak ikhtiar urang. Pami ikhtiar eta urang tos teu mempan, tos teu itu tos ieu. Teu geuning nyalahkeun sasa. Allah anu Maha Kuasa. Anu ngagaduhan itu sareng ieuna. Enggak. Bluk. Sapira harita anu nangkep kana dadana Jaki. Renghap duanana karasa padeukit. Telepot Jaki harita nyium kana tarang Sapira. Nu montel kana dada manehna. Udah ke Bandung iraha. Insya Allah 2 dinten deui urang ke Bandung. Sakumaha parentah nu jadi haji. Akang. Akang naon? Sapira harita imut teh geus. Sapira. Naon? Cek Sapira, cek Jaki anu bingung. Lantaran Sapira teu puguh ngomong. Akang bade naon? Cek Jaki harita anu neuteup seukeut kana beungeut pamajikanana nu nanggep anu teh nu nampeu hareupeun beungeut manehanana. Sapira harita nu tungkul nu terus nanyusupkeun beungeut kana perbadadana Jaki. Jaki harita ngarti karena naon nu dimaksud ku Sapira. Sapira, kan akang pantas janji. Sehat Sapira, akang bari pakaulan. Mereka ngajak Sapira ke luar negeri.
Mual, mual. Mual ayeuna. Emang teu naon gitu. Pan sapira teh sehat. Sapira akang ngariwang. Riwang naon? Cek sapira harita katingali ogoh. Tapi mana naon? Insyaallah mana naon. Sapira karunya Kakak. Cep. Dua insan salaki jeung pamajikan teh cempe. Kadenge teh kurang nawe napas di antara dua anak. Sapira jeung Jaki anu ngamprah ke alam kebagjaan. Nitih wanci ningang mangsa. Sapira jeung Jaki resmi jadi salaki jeung pamajikan ayeuna mah. Kamari oge salaki jeung pamajikan, tapi da teu kumaha-kumaha. Tah ayeuna mah geusah salaki jeung pamajikan teh. Geusah itu ieuna sagala rupana. Jaki jeung Sapira geus teu kahalangan dina naon. Waktu nyerelek ka subuh. Udang subuh Jaki anu ningali Sapira meniti berak keranan. Telengok Sapira dicium. Sapira anu dicium pelebatarangna harita beuntar lalaunan. Tangkep kana cangkengna Jaki. Kang. Unik keneh. Sakedap digelis. Akang teh can surat tungi. Sapira ge bade. Nyatu, yuk ibageula. Yang diakang. Aja mana sarang? Ayo. Sanggeus kitu mah. Jaki nanti Sapira naplok dina tanggung Jaki dibawa ka cai. Salaki jeung pamajikan mani bareng dina waktu harita. Dua nana bagja, dua nana pinuh kasuka. Waktu anu nyerelek kebeurang. Suk-isuk Jaki anu keur nyuruput kopi dititip ku Sapira. Kang. Sapira tunggu. Kunaon gelis? Cek Sapira, cek Jaki harita bari nyepeng kana gadona. Sapira. Kumaha Sapira hamil, Kang? Alhamdulillah kang mah. Eta pusan puguna dipikahoyong. Margi sanu nyaho, sanu terang. Kehamilan teh bakal ngobatin kana sagala rupina. Gitu, Kang. Emang kumaha gitu? Henteu. Cek Sapira harita. Beri tungkul eraeun ku Jaki nu diteuteub bari imut. Peuting maranehanna tos ngalakukeun naon. Jaki anu beki raket, beki deudeuh we ka pamajikan anu geulis. Sapira. Pami Sapira sehat, Sapira bade uih di ka rumah sakit. Teu can kaemutan, Kang. Enjing kan uih penginten ke Bandung. Mun, enjing ke Bandung. Hanten ka Jepang. Insya Allah janten. Tapi sur Sapira teu ngijinan, Kang. Sapira na alim. Oh, nah. Kan di bumi oge teu can naon-naon urang teh. Geus di bumi. Oh gitu. Ya terangkung Sapira. Tadi nama Kang hoyong nyung kemangkeun Sapira di Jepang. Sapira mati ke Jepang oge pantes bagja pingan lahir batin Sapira. Tegengi ka Jepang nya di bumi we. Ya hari kitu mah akang kena nurutkeun we ka bojo akang anu geulis.
Cek Jaki harita beri nangkep ke Sapira cermot harita. Si Bibi anu pakaperangan kadinya langsung merunggut. Si Bibi anu molohok ningali Jaki anu nyuman ke Sapira. Maksudnya nyuman teh kalain kana naon nanya kana tarangna Sapira we. Punten Aden. Pak Jaki. Red tuanana teh ngaret. Bi, naon Bi? Cek Sapira harita nu rasa era bari reumbeungeut. Iya. Iya. Bolu. Cek si Bibi harita bari malius, eraeun ditetep ku Jaki. Simpan abi di dinya. Cek Jaki bari imut ngegerenyut. Jadi adanya. Mangga abi di dinya besok. Si Bibi gura-giru nyimpan saterusna ini ngabecir kalau tukang deui. Lantaran era ningali dununganana nu cek keneh keur sosonoan. Padahal udah tina naon kan era we keur si Bibi. Waktu anu nyerelek. Isukanana isuk-isuk pakaian sagabeh geus dikepak. Pak Haji anu di dinya anu datang isuk-isuk bawa motor jadulna Pak Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak Haji. Aduh, sehat? Alhamdulillah Pak Haji. Duh, turun pisan Pak Haji. Jadi ke Bandung ayeuna? Insya Allah Pak Haji. Syukur. Tos pesen tiketna atas Pak Haji. Udah nu atas sakalana. Siap. Para mitra kaum dangu sadayana. Pak Haji anu diuk harita pareup-pareup jeung Jaki nya kitu di jeung Sapira. Pok harita Pak Haji ngomong ka Jaki. Pak Jaki, alhamdulillah ayeuna Sapira parantos sampurna 100%. Ti Bapak mah tos teu aya deui itu sareng ieuna. Pak Haji, punten bade naroskeun. Perkawis Sapira ponis dokter teh kumaha Pak Haji? Perkawis eta tong diemutan. Sabab sakumaha cariosan Bapak. Eta mah mung sakadar ponis dokter. Yakinkeun yen Sapira anu memang ngagaduhan panyawat nu kacida pisan abot. Tong diemutan tetep ngadua kana Maha Kawasa. Bari tetep ikhtiar jamu-jamu anu dipegang Haji sanajan pahit tetep di leutnya gelisnya. Insya Allah Pak Haji nuhun pisan. Dah. Jadi ponis dokter ayeuna teh diponis dokter teh pan 2 bulan deui nya. Sumuhun Pak Haji. Geus tong diingat-ingat. Kutu diingatkeunana insyaallah. Insyaallah sagalana bakal beres roes. Anggap we eta mah angin lalu ngadenge terus keluar tina celik kere. Celik kenca ngadenge tina celik katuhu keluar tina celik kenca. Dibaekeun we. Tapi urang tetep ikhtiar bari ngadua kana Maha Kawasa nya. Pak Haji. Tak abi tos tina naon deui ayeuna Pak Haji? Insyaallah. Insyaallah Neng Sapira ayeuna
sehat jag walafiat. Ti dieu oge Bapak ngadoakeun. Pak Haji, iraha tuh Pak Haji bere ka Bandung. Insya Allah Bapak ge hayang ulin ka Bandung tapi duka. Lamun aya umur meureun Bapak hayang ka Bandung ulin ka ditu. Kan anu jelas Bapak geus sakieu kakolotanana. Bapak nganggap anak Kakang Jaki, Kajang Jaki nya kitu deui Kaneng Sapira. Nu ngora paling ka dieu meureun lamun Bapak teu bisa ka Bandung. Ya, insyaallah Pak Haji. Insyaallah abdi bade sering ka dieu. Syukur. Antaran Bapak mah memang geus sakieu kakolotanana. Yang geus kitu didoakeun weh ku Bapak. Mudah-mudahan Sapira ayeuna sing runtut raut sauyunan rumah tanggana jeung Jaki Sapira. Amin. Oge Jaki sing nyaah ka pamajikan. Ulah kitu ulah kieu. Sing sadrah, sing sabar di mana aya urang kararapan. Ya. Insyaallah Pak Haji. Yang geus satunya Bral arek mangkat mah. Koyah kumaha? Sekedap deui paling Pak Haji. Ya, syukur atuh kitu mah nya. Hati-hati di jalana. Ulah poho ngadoa. Eta hungkul lah. Nu antukna Pak Haji harita balik deui. Lantaran memang manehna oge ninggalkeun pasien anu lain. Sedengkeun Jaki jeung Sapira harita si diteuteub lengeh duarana ararimut. Nu geulis jeung nu kasep payus dina sagala rupa. Jaki beuki nyaah nakaranan ka Sapira anu ayeuna geus sehat jag. Teu kakocap di jalana Sapira jeung Jaki geus tepi deui ka Bandung. Teu kacatur dina itu ieu. Jaki anu geus nempatan deui imahna nyatana di Mekarwangi. Jeung Sapira kacira pisan bagjana. Duanana saling mika cinta, saling mika nyaah. Duanana nyacapkeun ka sono di imah Jaki di Mekarwangi. Sabab Sapira anu mung diajak ku Jaki ka luar negeri. Lantaran cenah alasanana imah Jaki oge anu lega, anu mewah, naon bedana jeung di luar negeri, kitu-kitu kene. Keur mah manehna can ngalakukeun naon di imahna. Jadi hartina eta imah teh dipake ngamimitian kumaranehanana. Pake ibadah dina sagala rupa. Jaki jeung Sapira dipoe ka poe. Sapira ge nu geus katingali jag sehat. Jaki anu ngajak ngobrol ka Sapira. Sapira. Dina maleungan minggon teh kan urang teh bade salametan. Mama sareng papa tos di partosan. Atos, enak kita dulu di jalan saurna mah. Oh gitu. Syukur atuh. Mang Danu anu di luar hari itu langsung masuk. Mohon Pak Jaki, Danu hari itu beri warga-warga di dia paratos di pasien terang. Atos Pak Jaki, terus di pasien onangan sadayana. Oh nyantos satu. Berarti sabada maghrib mungkin orang bakal ngariung pentunya. Mohon. Cek Jaki harita. Anu katingali Jaki geus make kopiah. Make baju koko, kanapna make sarung. Sedangkan Sapira oge sarua geus make baju muslim, da keur mah biasa nage make baju muslim Sapira. Ngan ieu mah khusus paragi pangaosan. Ibu-ibu harita geus ting torojol. Lantaran waktu anu geus jam 3. Jadi sabada asar teh memang dititah kadarinya. Imah Jaki nu sakedeung oge harita geus loba nu datang ka dinya. Tekung silila aya mobil anu eureun. Anu tetela eta teh geuningan Padahlan jeung Ibu Patma anu mangrupakeun inung bapana Sapira. Mah, Pah, Cek Sapira hari teh bari lumpat. Sapira, kumaha cager? alhamdulillah.
Sapira. Mama mana kecil bisa bunga nah gelis. Emang Pak? Alhamdulillah Jaki. Alhamdulillah Jaki. Nuhun pisan Jaki, Sapira geus sehat Jaki. Nuhun mah berkat pangdoa sadayana. Cek Sapira. Mangapa? Kalebet. Tos kelarasan tos ngarariu sadayana. Oh, geus araya ka dieu kabeh. Mohon kantos-kantosan Pak Ustad nangkul. Oh, nya syukur atuh kitu mah. Sararea asup ka imah. Tekung sirila aya nuluk salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cek sararea anu geus aya di dinya awewe lalaki. Geuningeun geus rampak yo. Tinggal bapak meureun depan panirina nya. Cek Ustad bari sasalaman kanu kaliwatan. Terakhir sasalaman eta ka Jaki jeung keluarga. Gek Pak Ustad hari tadi yuk. Jaki nyodorkeun surat atanapi kertas anu dieusi ku almarhum tangtun. Geus kitu Pak Ustad murilingkeun paneteupna ka sakabehanana. Kumaha eta? Masih kena anu diantosan Pak Jaki? Kaleresan. Tapi nama lajengkeun wae Pak Ustad. Tos daya anu diantosan deui. Oh, sumuhun atuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek sararea harita manirampak nekeranan awewe lalaki. Geus kitu mah Ustad harita nolong maca-macakeun sholawat jeung sagabehanana anu bisa. Anu sok biasa dipake salametan. Jaki jeung Neng Sapira meni antusias nekeranan. Ngajikeun Yasin sababaraha balik. Nandakeun manehanana semangat hirup semangat tina sagala rupana. Awal tina sagala rupana keur Sapira jeung Jaki. Hirup rumah tangga anu rukun, anu bagja tur bahagia. Waktu anu memang teu karasa. Kira-kira jam 5 leuwih saparapat sararea harita beres tur bubar. Atut Pak Ustad oge buru-buru. Jaki teu poho ngeupelan ka Pak Ustad datang tuna kebiasaan beureunan. Sararea anu balik ti Jaki bunga lantaran lain kur duit anu katarima, hareun, baju, pakaian, sarung jeung sajabana lengkap harita. Lantaran Jaki ngaranna oge salametan lantaran bunga pamajikanana anu memang geus sehat itu jeung ieu. Para mitra kaum dangu sadayana. 3 bulan ti harita. Sapira anu pias koneas. Paruyeng parusing ting kunaon. Si Bibi anu rawah riwih bingung ningali Sapira anu pagaweanana ngahulang. Sapira jeung Jaki nu teu sadar yen Sapira teh geus ngaliwatan masa maksa waktu anu dicantumkeun ku dokter. 2 bulan geus kaliwat sabulan. Anu kuduna 2 bulan geus diponis. Tapi ayeuna Sapira geus 3 bulan. Terus Sapira oge poho teu inget kana naon anu geus diobrolkeun ku dokter.
Hartina Sapira geus ngalewati batas. Sapira anu katingali pias koneas. Ya Allah. Non, kunaon atuh non teh? Bi. Sarapel kieu bi. Ah, ah, duh. Pajaki abrak telepon atuh. Tekenging bi tekenging karunya kan jaki kakarge. Angkat ke Lembang. Wios weh engke. Wengi geda. Ui. Duh, tapi kumaha tuh non? Si Bibi harita mencetan karena punuk Sapira no bebalongkengan utah tapi teu keluar. Sapira mereka cipanonan lantaran utah nanti keluar. Sapira anu ngarasa sebel ting kunaon. Sapira anu ngalempre harita ngajadikeun si Bibi anu nanya ka Sapira. Non. Moal gitu non. Lu juga kandungan pengen tenon. Sapira harita neuteub seukeut bari kerung. Kandungan. Mohon, coba atuh parioskeun ke dokter eta panginten nya pengalaman bibi mah kelas kieu. Da kabungkur oge bibi malangkung ti kieu malahan ketang. Cek si Bibi. Ras inget manehna kajaki anu memang hayang pisan boga anak ti Sapira. Emang kelas kieu gitu bi. Mohon tapi duka mending kada parek parioskeun ka dokter engke tapi nyarios lang ke ka Pajaki. Mohon bi punten duh. Tapi bi anu sok icalan tutut gimana sih bi? Tutut. Yang tutut. Bi tapi anu sok biasa gini sok aya icalan ka dieu bi. Mun da laki atuh nu ka dieu mah biasa tuh bibi urang ke pasarnya. Alim bi hayang anu sok icalan ka peri dieu teh geuningan. Har kapan teu aya atuh. Nya hoyong ayeuna pisan eta nepi. Nya henteu sih bi. Kepami aya nu icalan tutut ka dieu, bibi kada meser nya. Tang tos atuh kitu mah kewe urang meser atuh kitu mah. Mudah-mudahan atuh non sing laras ieu teh nuju ka kandungan. Lebih ngiring-bingah pami kitu mah. Yang mudah-mudahan atuh bi doakeun sing Sapira teh tiasa ka kandungan bi. Amin. Insyaallah bakal lah pokona mah. Cek gur ieu mah. Si bibi mah. Sapira mereka ceda pisan atoh terbungan. Barang ada yang ngecek si Bibi ciri-ciri ka kandungan teh kawas kitu. Geus teu sabar harita Sapira hayang guragi rupa pangicin nu jadi salakina. Anu kakarak tadi ini isuk-isuk. Sapira hari nyok kal HP. Terus teruskan telepon ka Jaki. Halo. Waalaikumsalam. Aya naon? Kang Jaki waya kumaha uih? Kangennya. Nya atuh kangen ih. Happy cariosin pugu ge. Emang happy cari naon? Yang kewe. Kang Jaki uyeuhna bengi atuh nempi siang. Insyaallah ayeuna Kang bari uih pugu teh. Dewi. Mun atuh nyantos atuh kitu mah nya sabira bade nyiapkeun sagala rupina. Meniru rusuhan. Mohon gelisnya. Atasan Kang. Tasnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bi. Mohon non. Kang Jaki bade uih sakedap deui. Urang masak atuh nya ayeuna non. Kalarasan si Pak Jaki mah sok resep sayur kacang. Bi masaknya. Sip. Cek si Bibi harita. Bari langsung init ke dapur masak sayur kacang kebekina Jaki. Janajan Jaki memang jelema beunghar. Tapi memang Jaki teh kebiasaan resep we karena sayur kacang. Tapi dah memang enak sayur kacang. Waktu anu beki nyarelek ka sore. Sapira anu ngalangeung harita kadaguan Jaki we di hareup harita. Lantaran memang Jaki bakal datangna beurang keneh.
Para mitra kaum dangu sadayana. Waktu beki nyerelek ke sore kira-kira jam 4. Panto gerbang harita muka. Sapira anu geus nangtung dina teras lantaran geus ngadagoan ka pujaan hatena nyatana Jaki ini jadi salaki. Mobil anu disupiran ku Danu harita geus asup. Katingali sab penjaga-penjaga di imahna Jaki meni sigapna keranan mobil harita diparkirkeun. Neng Sapira harita leumpang ngajemput ka Jaki nu kakara keluar tina jok tukang. Telengok sarita Sapira dicium pelebatarangna. Sapira cium tangan. Terus seterusnya harita pok Sapira ngomong ke Jaki. Itu jangan Jaki. Mohon gelis. Ayo. Jaki harita ngaleng ke Sapira. Pelebah cangkengna meni mesra na keranan. Anak buah Jaki harita ting peureudeui we ningali nu geulis di kaleng cangkengna. Jaki kebat asup ka imah. Kebat oge asup ke kamar. Si Bibi anu molohok harita lantaran Jaki nu langsung asup ke kamar. Aduh, ting. Pak Jaki, Pak Jaki. Cek si Bibi harita nu ngagerentes dina hatena. Rileos si Bibi ini. Sedangkan Jaki nu asup ke kamar harita langsung dilaanan dasi jeung jasna ku Sapira. Sapira anu teu boleh imut ngagelinyu we harita. Boga salaki nu dipikat cinta tiba heula ayeuna geus jagrag hareupeun imah, hareupeun diri. Ngajadikeun dirina sumanget dina nyang hareupana. Sanggeus beres gek harita Jaki diuk dina sisiranya. Gelis. Episode senang tadi teh. Akang meuni sabar kieu ye. Sapira yang ke dokter, Kang. Yang ke dokter. Teu angkat atuh, kanggo kanton ditelepon we. Oke ka dieu. Arkina Sapira yang di Parios, Kang. Emang di Parios naon? Lagi Sapira meni asa sarar berwae tipe gue. Hah? Sarar berwae? Maksudna? Suruh si Bibi mah ciri-ciri anu bada hamil teh kawas kitu cenah, Kang. Hah? Bada hamil? Nu laras gelis? Cek Jaki harita beri langsung newak ka Sapira. Ditaekeun kana lahunanan. Nu laras gelis? Ih. Anteng kieu tuh. Ayo pengana, sok. Laras ieu teh. Cek Sapira harita beri nyumputkeun beungeutna kana dadana Jaki. Alhamdulillah pemilu restu kiatu akang barang telepon heula. Sapira dilagrakeun nanti disimpen lalagunan kana sisirannya. Jaki langsung ngodok hapena. Saterusna Jaki harita nita dokter kadinya. Dokter kandungan tangtuna anu memang manehna wae. Beuleut sabaraha waktu. Dokter teh anu memang da deukeut datang ke imah Jaki. Harita pantau diketok ku si Bibi. Pak Jaki. Pak Jaki. Mohon Bi. Itu Pak Bu dokter pantas dongkap Bu. Saya. Oh, mohon antosan kedap. Ayo, mana keluar gelis. Itu Bu dokter pantas ieu. Dokter harita anu geus ngadagoan. Jaki jeung Sapira anu geus nyalampeuirkeun. Kumaha dokter? Saha nu bade di Parios teh? Oh iya. Sapira. Bu Sapira. Bade di mana Bu? Bade di dia atau nampi? Mending oke di kamar atuh Bu. Mangga tuh. Sanggeus kitu Sapira jeung Jaki ararit ke kamar. Dokter anu mariksa harita langsung ngahulang. Dokter neuteup seukeut ka Jaki. Kumaha dokter? Jaki reuwaseun. Pak Jaki. Duh. Kecida pisan. Kecida pisan naon Pak dokter?
Pajaki kacida pisan hebat. Margi tetela Bu Sapira ayeuna juga kandungan, Bu. Abdi juga kandungan. Mohon selamatnya bunya. Ibu parantos kandungan. Tos genep minggon ieu teh. Alhamdulillah ya Allah. Harita Sapira langsung ngagabrug ke Jaki. Jika budak leutik harita menikah hayang di ais segala montel kana beuheungna Jaki. Alhamdulillah ya Allah. Aduh, hatur nuhun pisan Bu Dokter. Selamat Pak Jaki. Pak Jaki sekedap deui panginten tarek adu momongannya. Mohon Bu, doakeun we lah. Sanggeus buru beres kos gitu. Jaki jeung Sapira kacida pisan bungahna keranan. Tapi ka Jaki nelponan ka ditu ka dieu babaturanana. Nu saterusna mitohana teu kaliwat, tangtu we pangheulana beurina. Upatma kacida pisan atohna langsung nelpon ke Jakarta kana jadi salakina. Upatma anu memang masih kena aya di Bandung. Lantaran can sempat ke Jakarta. Akhir bulan ayeuna cenah Upatma arek init ke Jakarta ninggalkeun anu jadi anakna nu geus kanyawan tetep. Kacida pisan bungahna anu tangtuna we Padarmawan. Atanapi padahlan gitu. Padahlan anu masih di Jakarta anu ditelepon oge kacida pisan bungahna samalah padahlan tina peuting harita keneh rek datang ka imana Jaki. Jaki jeung Sapira anu kacida bungahna. Lantaran Sapira ayeuna nu keur kakandungan. Hirupna asa beuki bagja wae, bahagia dina sagala rupa. Sapira. Kumargi ayeuna Sapira parantos sehat jag walah. Sareng oge Sapira nuju ngandung anak akang. Urang ka Lembang atuh yuk. Sapira kapanan teh acan kantos ka Lembang. Mohon, asa kaemotan Sapira teh acan kantos ka Lembang hayu atuh Kang. Ayo. Sapira jeung Jaki anu antukna sapakat manehanana dina engke malam minggu manehna rek init ka Lembang. Sakalian Jaki oge ngajakan baturanana nyaeta Gunawan jeung penu jadi pamajikanana katut anakna pikeun bareng init ka Lembang ka hotel Alam Rindah. Waktu anu nyerelek antukna Jaki dina malam minggu geus nyiapkeun diri beurang keneh. Jam 10 Jaki geus init ka Lembang. Nyamper heula ka imana Gunawan. Dirinya 2 mobil ngantai di baturan nemeureunnan 2 mobil deui nyatana pengawal-pengawal Jaki anu memang satia nuturkeun di tukang ngeunahna. 4 mobil harita init ka Lembang. Sedengkeun di tempat anu lain Sapira dina waktu malam minggu oge diajak kudu jadi bapakna. Bapakna jeung indungna anu geus akur oge Sapira anu geus akur jeung nu jadi anakna. Sanggeus Sapira ayeuna jadi randa. Lobahan tampilanana beda. Sapira anu tetep ngikut kana parentahna Jaki Bareto yen leuwih alus awewe make kerudung daripada teu make. Cenah kitu cek Jaki baheula. Kepikiran kadinya Sapira sawaktu arek kasup gawe. Sapira mimitian manehna make kerudung tur nepi ka ayeuna Sapira memang make kerudung. Mani rapih jeung geulis. Pah, Mah. Jantan ka Lembang teh. Cek Sapira harita langsung nanya sanggeus balik gawe. Jadi sok atuh geura cucu-cucu saling yang segalana. Antos we kieu Pah, da gantos rapi ieu. Alia mana?